Lur, kanu masih kene hobi nyelot. Jeung daripada nyelot mah mending duitna bikeun ka pamajikan, Lur. Puguh-puguh dipake jajan ku budak, are dibikeun ka pamajikan mah. Saleuheungeun lamun nyelotna meunang. Untung. Coba mun eleh bari ka imah teh rungsing nu aya. Heug dina meunangna. Nah rek tega duit ladang nyelot diparabkeun ka anak pamajikan. Jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal tangan pangawasa. Sarua jeung diracun tah, Lur, anak pamajikan teh. Dibere duit, dibere rezeki, ladang nyelot. Geus lah, mending ulah kikituan. Sugan beunang kena dielingan gitu. Atuh henteu wae, atuh dahakna eta mah terserah. Mun ari jelema mah kan sawajarna siling elingan. Mending bikeun ka pamajikan, Lur, atawa pake nguseup duitna puguh-puguh laukna dibawa ka imah jeung tibatan dipake nyolot mah.